kekuatan langit. Kata-kata hari ini aku wis lempok. Kula ponang kata. Oh. Salam. Totalnya jadi 24.800. Sila ya. Alhamdulillah. Lumayan. Ya kio Kopi tak mau? Kopi. Aya. Iya kopi. Ini cuman hiji dia aing. Aku datang ke Dilin mau kopi sorangan. Atau mau bawa ke nya. Anu arana saya mama atuh udah raja. Mah kumaha ge. Nyarana saya mama ngahesekeun boga imah. Ya emang kudu gitu. Amang sehat amang. Sehat sih awak mah. Anu teh sehat naon sih? Saradi lah ngomong sehat. Sarua mah mun dicaritakeun mah. Sadarandi nya. Anjing nyemah uya ge sok caluriga gitu. Ada nyemah teh sok di jam makan siang wae itu dah. Oh, ada mus menangin celah. Menangin itu. Nyemah teh di jam makan siang. Mun teh di jam makan siang, di jam makan malam. Supaya naon coba? Ya makan gratis. Udah makan gratisnya. Nyarana usaha kumaha eta naon bahasa. Kos kitu amat hape. Aing mah da HP rusak mah kuduna meser nu anyar. Di Apa ini bahasa India? Bangladesh. Bangladesh. Geus kumaha geus sembung di Indonesia. Ya kumaha tuh. Ya kaayaan kos kieu bangsana ge. Bosan. Iya baheula pengusaha hayam. Baheula lalakon baheula. Ayam bakar ala Eka beneran diguruk. Viral eta sakedeung. Itu bangkrut deui. Kunaon? Ya gitulah. Pertama muka usaha teh nya awal namanya usaha itu teh alhamdulillah gitu. Gara-gara naon yang Menjanjikan. buka usaha teh? Sok. Hah? Gara-gara naon yang buka usaha? Inti nama awal nama gitunya mengisi kekosongan istri saya mendampingi gitu. Oh, lain karena kebutuhan. Eta faktor berikutnya. Faktor utama mana ya? Faktor utama. Faktor utama nu kudu dicaritakeun. Eta awal penjualan mah omset alhamdulillah gitu nya. Menjanjikan Roket, gitu, lah, meroket lah, menguat. Nah, ketika ada pandemi lebih menguat lagi, tapi menguatirkan. Langsung dari atas langsung menguatirkan ke bawah. Nah, seperti itu. Naon gara-gara? Eta si awal mula namanya si pandemi kerasa banget. Jeung abdina teh ya kumaha atuh arana usaha meureun pasang surutnya. Lu pasang surut ge sebabna. Nah, mungkin di konsumen Hayam mahal. pertama hayam mah pasang surut sudah pasti komode arek ngadeukeutan lebaran nya kadang Apa karena dibakar beneran? tah eta nu ada riweuna mah gara-gara dibakar beneran kudu dibakar wae. Jadi orang emang istiqomah gitu. Jualan teh beneran dibakar teh dibakar. Jom warung-warung. Ngan nu pesen jam hiji teh da yang beneran dibakar jam 4 karak datang. Sama atri. Jadi baru Nah, berarti Senin. kudu dirubah. Nah, Dibakar bohongan. Teu kudu kitu. Ya gitu. Oh, dagang mah kudu jujur ya. Nyelain jujur. Ya pepes ayam emang dipepes. Di naon tah? Disepan. Sieupan heueuh. Bohong. Sieupan. Aing bung Pepes dahar tahu. bingung nu kos kitu tah. Besok ngabohong. Ya. Nya. Tapi meuli Karasa teh ayeuna bangsa loba nu ngabohong. Karasa makana jualannya kudu. Tadi kita ngomongin Oh, bangsa. iya. Ih mana yang ditewak? Ngomongin Bangsa bangsa. ngomongin bangsa sekalian. Urang sebenarnya ieu teh arek ngomongkeun bangsa. Gua ngomongkeun kasusahan Apa arek ngomong kasih ari masalah kesusahan hirup mah pengalaman abdi nya jeung Haji Deden.
Susahan susah nabrak ente CS bener aya kan pas aya musibah nabrak mana sebuah ruko tapi kabeak motor hiji ka gitar-gitar awal-awal bangkrut tah ayam teh lain ayam eta puyuh puyuhnya kan songe ayam puyuh lah tah bangkrutna puyuh teh di dinya tah gara-gara nabrak pensiun pensiun dini Ieu teh duaan wae nya. mayana ketika orang ripuh aya gitu tah mang ripuh banget aya terus ketika orangnya kekurangan ekonomi rada goyang ya mainnya aya gitu tah maturan dan minjem lain pas kamari ka musibahan budak kurang sehat aya gitu Ini waktu susah teh aya wae. dan sebenarnya mah jelema ieu nu mau susah teh jelema ieu nu mau susah teh gara-gara sampai iya